Kalau ya cuaca raus nate ngarujak gitu, panas menterang, rujak jambu, tara teman segar, tekitu rujak buah, kadongdong, gedang, anu asak, cabena 5, segar sigana teh, menipalai teh, nuang rujak tengah poe kieu. Tuh dah kopi wae, perih kena lambung, hayo-hayoan wae kopi, di tadi atus 2 gelas, karena saya perujak, badai ngarujak kumaha tuh dah, di payunan bumi teh aya tangkal kadongdong acan, tegaduh tangkal bonteng, tadi na badai melak gitu, upami melak teh ama bonteng boka dongdong atawa gedang atuh gampil urang teh meureunan ngarujak moal bararingung moal kada meser moal kada ka pasar balanja jabakan ka pasar kada ngojek kada numpak ojek gitu gandengnya ya sepeda motor cing atuh ganti knalpot teh euy ngaganggu pisan asa riweuh gitu hari motor gandeng teh kedanapan ngangge knalpot mulan mah suarana janten henteu ngaganggu batur buaya nu teu raraos coba atuh ya knalpot gandeng wae nu ngalangkung sakacida Gusti nu Agung teu ngaragap rasa batur kumaha ya atuh istara ruang alhamdulillah atus mah alhamdulillah atuh raos tos tuang majongjon alah aya saya itu kuat kang ngadiglek gitu aya Kang Cepot. kumaha cager euy Alhamdulillah urang mah teu cager we sehat. Kumaha deui nya? yang ngarujak euy baringung tengah poe kieu rujakeun Atuh naon we digarujak mah. Teu kudu bingung. Apanahan maneh boga tangkal naon tah? pugu po teu melak gedang-gedang acan tangkal bonteng teh aya poho teu melak Tuh coba mun melak. Meureun bisa ngarujak. Kebenaran aya di dinya. Urang teh tadi kasa di imah wae. tuh ulin nongkrong Puguh eta ge arek kieu makan aya batur atuh ngomongkeun batur. Ari di imah pan eueuh. hari panggih mah teu kudu ngomongkeun batur segala nanaonan Apanan meh seru. Coba sorangan we. Eueuh batur ngomongkeun batur. kebiasaan eta teh teu meunang pamali ngomongkeun batur ngagogoreng dosa Nya. Genengan apal. tuh urang mah apa disiplin tenggang rasa Alus euy. Aya ngarujak naon maneh teh? itu naonan pisigeureun rujak bebek rujak coel raos meureun Urang ge puguh hayang resep neangan atuh we jambu. di mananya Di mana we atuh ngidar menta-menta ka tetangga. sarua we teu marelak langka aya nama nu marelak jambu teh geus pinuh buruana ku teras Eta mah tuh hakna. tuh hese aya nama dek menta jambu ka saha ge teu marelak kecuali di kebon Nya benar.
segara tarujak teh geus ngopi euy Geus deui urang geus 4 gelas. anjir leuheung we atuh coba urang can nyoh acan Ar, naha? Teu boga kopina. lain teu boga euy urang poho teu naheureuh cai Alah, kedua naheur atuh. Lumayan pan paranti naheur cai. Ari aya cai termos kan tinggal nyuh gitu. heueuh eta ge caina saat euy maneh hese cai Ah, asa piraku apanan musim hujan ieu teh saat wae. urang ge teh ge nu nyocokan meureun Atuh pariksa mana teh kudu daek mariksa buah paralona anu potong. Buah mempet rojok pariksa buka. atuh ke potong meureun Tuh kudu ditek-tek heula. nya kayak dilem gitu geusna Heeh. Tuh ulin euy teu nyoba. euy tuh anu ngajakan Ere katujeng urang milu. ka mana tah Urang ka luar negeri. embung Nah, atuh da kudu loba duit teh biayana ge tarik katu ka luar negeri di dieu we di lemur lah ngojek wae mah sok kene ngojek. kosok Geuning tara manggihan. ada orang mah tuh ngojekna ge beda deui cicing atuh naonnya tua toel Lain hari sugante ngojek tapi tara manggihan. urang mah tuh da ngojek online jadi mun aya nu nga-WA tah ke urang kari nyamperkeun anu dek numpak Alah canggih. Urang ge hayang atuh ngojek siga kitu mah. cobaan we tuh daftar heula engke eta maneh diverifikasi kari kudu boga we motorna ayeuna teu boga bisa tuh ngojek ge Nya hinjeum atuh motor boga teu. Boga sabaraha hiji ta motor. Urang erek ngojek lah. Siapa ye ngojek mah narik kerendah ayo baik. anjir randa wae ieu mah euy kumaha tuh poe ieu Biasa we atuh poe ieu mah. Erek ngarujak eueuh ngalasem poe ieu. ka mana euy Urang ka kebon itu mang kakak. apa Apalah tuh, wah loba sia tangkal sampeun ge urang menta. ayo atuh jang ke gorengan peuting heueuh Aya pecina. aya loba kalempira pecin atuh maneh teh kudu wae make pecin Tupan mah gurih, wiya hungkul teu puguh. nu penting anu mah sampeuna heula we urang minta yuk kakaknya Sampeuna teh loba teh. Rasa poe subur. minta we 3 tangkal mah Tong loba teuing atuh. Satangkal oge mahi ari menta mah. Ayeuna menta 3 tangkal beak atuh. Nu bogana ge acaan buat teuing. Ayo wae menta sampe watir. bae atuh hitung-hitung amal ibadah Anggar we tuh urang teh kudu ngarti. Ayeuna mah daerek ngalasampe menta di batur. Satangkal teu kudu 3 tangkal. Loba-loba teuing atuh. warag we atuh bisa jang isuk Geus ayo ayeuna yeuh indir.
Sugan ke raya di kebon. Ayo keburu hujan ya. Ayo. Ayo. Sugan ke libere surawung gitu. Ayo atuh.